dibawa ka kali heula ka mesin cuci heula digilas heula ma eta pakaian komo lamun pakaian hasil tina bedugan di sawah kotor meureun diguprat bari jeung digapret dibubak bari jeung dibabuk dijujak bari jeung dijejak eta pakaian ngerak bersih. Di mana pakaian bersih maka pakaian pasti araseup deui ka jero lomari. Alhamdulillah. Tah Bu Bapak teh cara ngasih kali awasim ka hade sing ingatkan dawuhan Kanjeng Rasul naon biasana anu sok mamawa kotor rereged panyakit di diri di awak urang teh. Ala wa inna fil jasadi mudghatan ida salahat salat jasadu kulluhu wa ida fasadat fasad jasadu kulluhu wa yal qalbu sing aringat dina awak urang daya sakeubeut daging anu sakeubeut daging tadi teh lamun sae-sae kabehanana lamun goreng-goreng kabehanana naon sakeubeut daging teh al qalbu nyaeta hate. Lamun urang boga panyakit hate ibu sareng bapak neangan ubar sok ka mana ibu bapak Bu lamun ayeuna ibu katarajang gaduh panyakit riet sirah gampang loba beulieun di warung sagala rupa macam panyakit aya tapi palebah urang keuntepan ku panyakit hate kira-kira na ka mana ibu sareng bapak neangan ubar Jung bapak kakarabepa maneangan obat ibu kimia par maneangan ubar moal bakal mendak atuh kamana urang menta ka Gusti Allah cara ngubaran hate anu kotor urang ubaran ku ubar hate anu 5 ngarah hate tengah batu jiga es tengah bata jiga lilin urang ubaran ku ubar hate anu 5 ditenden dina hukum syariat agama disebarkan ku para ulama urang giras deras urang giring make sholawat nginjeun nada es lilin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi sarang Allahumma sholli sayyidina wa maulana daimatan bidawami mulkilahi ubar hate eta aya 5 perkara kahijina maos Quran jeung manana kadu
salim wa maulana Muhammadin adada ma fil ilmi lahi sholat daimatan bidawami mulkilahi kaopatna kuatna minalapar kalimana zikir wangi anu lillah salah sahijina saha bisa ngalakukeun insya Allah Gusti Allah ngijabah sareng Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu. Bu bapak ngenahan teh awas lamun nyebut ngenahan rasakeun siapa ini tapi rage tinggal ngadengekeun nurutan hente begu hente nyawer nya alhamdulillah